kaseret Wan. Ya. Tah lamun kaseret kieu tanaga tuturkeun. Tuturkeun ana tuh sok seret. Ieu tuh. Tos kieu apan karinggala tah. Siku atuh. Lain sorry. Leret mun urang mah ulah picirakeun. Naon sia teh? Ulan Naon? teh gebrus ai abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur Eta. Tuluy. ulah perlaya memeh perang Hartina. hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki ayo tuh Ayo. Makang. Naon di akang teh? ya kitu gunungan aing teh eta jurus timangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh Diamut keneh ieu ge inget keneh eta bega yeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih kiring akang teh. oh Latihan jeung pagi. ngan gegedena mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut Makang. kap tong kope ieu newak ieu motong ke leungeun kap nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu ti dieu digendong cerak didinya alah aya ku kitu Diamut keneh. oh Latihan di akang heula. Geus latihan di tengah jeung duit. lain wala suka tetenya kuring datang oh udah buka langkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh Beda rupana beda kerja. eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang da manehna mah sapaneurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak heeh tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masa poho teh sia teh gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia mah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya. nya hampura we ye oh sok Gamburan segala itu. Dan lirnya latihan. tapi sia mah sok nyaan ah kades ya moal atuh beakeun tenaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montongan ada wasit euy ah da latihan ieu mah Dari-darinya itu. heeh koe yo tuturkeun Turkeun. koe iya terus Terus. syarat kurita halus woi ta woi dah oh bener euy bener euy Air ikatna mah mau. itu woi ah Potong. musik leuh kumaha geus kieu sok hayanya ka dieu bawa Eta bahayana mah. tuh Dah. Eta. nanya duhan da aing nyeri Kumaha we sagan resort teh teh. alah wek musik kumaha kita Aya eta akang teh lah. Nginjem. nya Nginjem tenaga babaturan. kumaha mau ditokok kuring tah tuturkeun tenaga si lain ha anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap Cuma bisa walakaya. bawa ka dieu
dibawa ke teh hese pan so bawa deh ka dieu balik ke tah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing ai geus ka ditu teu beunang nah si eta bener-bener teh beusi poho nya aya eleh teh miningan kasalahan. Hei manusia bakal datang kumaha kurang muga timiti caritaan jeung rengkah paripura kaula jadi sejarah bacaeun ranjeun tenan ajen jual dina dada gedurkeun ku sampean sumuhun para nonoman sakabeh ulang tomom naga anu bakal datang leres geus kacontohan Abimanyu gugur wah kan tenan kurang hiji satria satria tuladan tema tuladan anu geus korban di medan Danalaga nepi ka Karansang Banyu duh emut pengen kurang nabuguh asuhan kaula utang terus buat teu kabayang wae adi anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh baheula baru kana meureunna si Badra boboheun burukan beut kitu mika hayang ka Subadra yang penek jeung pedekrek kitu bulan aya ambekeunna teh ka aing ti baheula nya asa dikantegan man asa dikantegan bener asa dihalang-halang dihalang-halang padahal aku mah awewena tuh awewena teh sudieun teh kumaha kan tenan ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa jadi sia jadikeun ayeuna mah bulan di payun mah pamang hungkul iya eta bulan teuneng ludeung hanteuring rang aing assalamualaikum goblok sia mun urang mah cing atuh mun ngomong ti kajauhan kene bewana Udah, heula Nek. atuh Jadi mubadir assalamualaikum atuh dah air luas sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh walar heula atuh waalaikumsalam lah makin jeung ayalah segala makin kaki pas nyungkun lamun di jilbab ulah ngadahar sukun naon teh teh kan naon maksudna maksud upami ngajawab ulah nyungkun halus teh kan sangeun bot aya hibar ulah nun duh wah hawa perang atuh akal mana nyawa si Buris Rawa kandenan anu anak saha sia coba namun apa Buris Rawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru anak saya gitu Prabu Salya di mana neraka berarti kapungkur ge terang kan hayang saya mah hayang we nya da ieu mah supados seuri we tingginya bisa ini sepados seri segala peranakan teh Buris Rawa teh ai indung nanti mandarakan bapana mah ti neraka indungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon sami sareng abdi peranakan ari akang mana oge peranakan deh peranakan abdi oge peranakan bapana sangsara indungna beunghar oh baik peranakan 7.000 gitu mah turun ke papan naon BTIS abdi tis nya tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah dan dalam malu kan pilawanan kaula dina dangat ieu Buris Rawa mung kade eta Buris Rawa teh sih mau boga kelebihan naon kapungkur eta di kade ku 300 urang teu dah henteu wah eta nying sieunan sia kaing boga kadua supaya sieun kaula supaya miris meureun diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun eta ilmu ilmu naon ngaranna duka ilmu naon di mana sia didurukna sieun ai seuneu mah ditu di Ciparai dari beri manehna cicing di deui kolot
aku Horawudi Sieun. teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku Horawudi teh naon Mirab. naon teteh hartosna teu Tesieun Sieun. Tesieun atuh kitu keun teh sieun kitu mah jeung Horawudi naon teh Urang Jawa. Apa bahasa Kawi? asana urang Jawa urang mah Jawa sia cenah Jawa Barat Jawa Kawi. Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah pan disebutna ge siaran publik Siaran publik TVRI Jawa Barat Jawa Banten. anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda Sunda. Seni tradisional. abdi marketingna oge Oh, pikeun milerian sponsor akang nu ngiriman tempe lagi. geus aya aya di tukang bako Jiwir kayaknya. bako sebul bako Jiwir kayaknya. sanes si teh sih naon saur juragan Bima saur teh aya harewaskeun sakedap di mana dah di mana dah ge sing beta satu di mana ini Dito. Ini kami dah minat teuing sasauna teh tenang we atuh. Jauh jelema hawa perang. Calm down. Naon? Tenang. Naon Kang Dawon? naon kabdawan teh Naon? Tina beas teh make geuning gula beureum. dawat atau beluguk teu mah Sakedap deui panginten angkat. iya doa bejakeun ke bapa maneh Kan tenan we kula nu ngadinten oge. Pun bapa mah kieu we kula. Oh, ngadua we. Di sisi Tegak kulo setra paling kaler teh geuning nu aya saung ngalit. iya Kieu we Bari kanya. bari jeung bari meuleum jagong. naon Sare. Tegete gitu bari nage. Nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh. iya Musuh ti lelembut teu mah Udah akang teh mah. mudah-mudahan we naon bakal keur kaula ti maneh naon ai ti abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur Aduh eta. tuluy ulah perlaya memeh perang hartina hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki lumampah ka medan danalaga ulah dendam lumaku ka medan tempur ulah ujug mun ujug anu nyeredkeun mun dengki nu nyeredkeun mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur Wah, aya iya naon lah naon saprak sasaran. naon cenah nuhun cenah sia teh Saprak sasaran Pak Haji Sidik. Leret mun urang mah. Ulah picirakeun. naon sia teh ulah naon teh gebrus nah sia teh meuni muga hiji di dieu anana di dieu gelega di dieu ah Mending mung babarengan atuh. sok ti isieun moahkeun bae di dieu teh Ringkas mung pot eh naon ti maneh bakal bakalan. ya upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi Hayang dibikeun ka mana urang. upami agan ke gugur bedan tempur maot eta artos kusaha sepi aya kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna saha nu hakna teh si gareng ya Kapang perangan mikeun duitna teh kadulurna we gitu. Da kabatur betara sih. lain kuna naon abe babari motong anu dising hareupanna ina teh saha kusaha teh musuh hareup bakal dising hareupan saha sieun kurawa lain pilawanan saha anu bade lawa oh si Buris Rawa Buris Rawa eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur ya Anu waosna keeuseun. ka abdi oge kapungkur teh Buris Rawa teh namut Batu Ali Bener teu mayar da. nya cacan mulangkeun pik ayeuna oge teh Nah eta gemesna Kang.
Da minta na oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing. Oh, harita teh. Sing teh ieu we batu ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Akang. Iya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre. Tiis ya. Ki wajar ah. Sang saya. What? Sang saya. Wah, sing persantan. Cek saya kene. Letik Setiaki moal ngejat di Pakalangan. Nya aing anu tanaga mah kuat tapi taktik. Teori. Taktik atuh. Nyata ulah sombong gitu. Letik sabera. Ieu teh waktu balitungan. Dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala. Eta mah berarti kan. Ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit. Nah eta we. Eta ulah gede gule. Hirup mah Ulah atuh gede. dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua. Ngulik baturnya. Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan. Sing percaya mah. Apaan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalangan. Tapi tetap waspada mah kudu. Umawi. Sok. Kurang latihan heula sakedeung. Lan kurang latihan heula sakedeung. Iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih. Ya sekedap deui kayaknya latihan. Sokanya lah latihan heula sing baralek. Ai heueuh marek jadi pamilon. Alah, ampun. Loba kriteria nu bakal dipunteun ya. Sing hati-hati. Makaning Yuri nanti barudak ngora unggul deuleu. Wah, burukan teh. Oh, patutun. Patutun. Dalang Apep. Dalang ape? Aya nu kolosnya urang. Saha Kang? Asep Teruna. Nah eta. Kejadian langka teh. Makhluk aneh bisa jadi Yuri. Eta Iya. nu kejema eta kan. Alah. Eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah. Anggeus we pi omongan anggeus. Sepanjang belikan sia teh mah kadeh. Dari ngajuru dilandreum. Cara nyerang jeung cara diserang. What? Cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga atuh nuhun deui sata cara ge. Udah paham teh eta. Nyigah mon. Duh, Akang nyigah. gara latihan catur gitu Akang. Abong jiwa perang unggul ka aing deh. Garangas Akang. Eta ku sarumangetna resep teh mah. Eta. Da teh sieun yang harapan pae. Mode dewek kitu. Nya, Akang teh sieun bener. aya loba ka sieun sia eta mah. Yang harapan ditagih aing mah. Sieun teh. Haling daula. Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana. Ya, Oh, da kurang ini. Permios dit. Hei, meni karari itu. Oh, perintah negang. Ayo atuh. Ayo. Jo ieu ka aing teh. Oh, berisik salah. Aing kasere depan. Ya. Nah, lamun kasere di kieu tandaga tuturkeun. Tuturkeun ana tuh sok seret. Ieu tuh. Tos kieu apan karingala tah. Siku atuh. Lain serius ya. Iya. Masekon Langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik. Contohna, sok kuda-kuda pageuhan. Iya. sing pageu, sing masekon. Siap. Kana sana apa dipageuhan teh mah. Hap. Woi. Pageuhan sekali oge. Pageuhan. Hap. Ipun. Potong serius ya. Halus. Woi. Woi. Acan. Acan. Acan.
tempatna musuh di mana? Di mana Allah. datangna musuh teh? Siap. Woi, woi. Ayo, woi. Halus. Halus. Hujan teuing baru sebelum. Da eta napasna ditahan. Allah. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi. Satan karena Iya. Udah salina mah gede. Ulah nyeun alasan siap. lain gede jeung leutik geus nyori. Woi. 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 Ah. Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi wikeun gada contona toh. Woi. Ulah. Artina geus kakonsi. Iyo. Ah. Woi. Mata kula digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bensar huluna. Tilu tahun turun coplok. What you? What you? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, kaudag lompat aing, hartina geus saimbang jeung aing. Nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Udah nepi ka finish. Kuna gada. Alah, Soho. aduh nyampeurkeun tadi salukan. Hei! Naon Kang? Ya, Cekap dia. kurang ditu. Saka tingali we Kang. Di dia. Eta Nah, sia ngadeukeutan. Oh, jangan. Siap. di dia setarna ya. Awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badana beureum anu dicecepkeun ku si cebot. Nah, eta finishna. Oh, boleh itu. Ya, Dia tetap finish. 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 Nu aya bandara. Apa sia finish? Kantor aneh. Manuk seperti burung walet. Ka finish sama tuh. Di palontotan. Ay molotot teh paur aing dulu. Nah, eta dilonyeng we. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh angraka menyaah teh. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu, Terus? bareng ngalengkah lompat. Tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji, oke, turun. Ada ke hiji. Hiji, Awas. dua, Awas. Kada dege pegang tilu teh. tilu. Oh, saus salina. Ika geuleuheun saya. Itu antara suri mana. Awas. Digoda di kitu teh bau deh. Kejam menjana mah. Tilu. Da make lu teh. Narika pondok dan ditinggalin. Lajeng Satya ki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naona. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawat tek aji. Ngawat tek aji kidangkan sana. Kidangkan sana.
dalam tu meraping api saksi domatu sakacap nyata Satyaki luar biasa lompat wah kayak gitu Satyaki itu nya geleutik tinggali nepi ka wa anjir letik-letik bulut-bulut dari itu buntet-buntet tuh itu mah hebatna Satyaki teh eta eta namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu kawas domba salak kamu duk aduh tidak kacana teh Kang bejana sireng tarik lompat bejana eta ku bejana wae atuh pan paparangan teh ngapoe eta dina Agustus kira juara wae itu tadi menang wae gini dina Agustus lari siling lari di RW genep teu menang wae gini ai siling kumaha teh menang lari teh heudak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih ai ngan itu goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu oh bareng jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum naon break lupat aing aya nyaho nya masih lain nyaan teteh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah pikeun ah mung tara diseusuh ye ngawirang batu teh sia mah maunatna make iket ieu teh deuleu kumaha ujam injeum sok dibere wae siap hitungan tapi tungan kumaha lamun dewek geus nyebut 3 siap tuturkeun dewek sok sok bejana juara RW teh anu beureum amat anu beureum ulah mana wae sia teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing era sing serius kusang ngitungna dek ku siling dek ku dewek didinya sok komano ya sok hiji oke 2 ngejengkan mah 3 teu sudi abrig-abrigan teuing capek-capek numuruhan moal aya bari nange antep terus naon kan teh lamun deukeut di baledog aing ngangerakeun sia teh nya apa bodoh kabina hana capek aing